Abang kena ya paribasa taraweh terasa warek dan atuh kabuktian pisan di mana-mana rame teh awal nawe kumpul geus lilikuran mah nu taraweh teh ngan ukur aki-aki we kumpul tiluan taraweh kahiji pinuh jajaran aya 10 masjid loba pangesina kolot budak kabeh aya taraweh ka-7 poe jajaran ngan ukur 3 esi masjid geus corencang teuing keur kamararana taraweh geus lilikuran nu salat beuki ngurangan jajaran ngan tinggal hiji sesanangan aki-aki waktu poenan lebaran esi masjid pinuh deui kolot budak araraya pamer sarung jeung mukena lebaran lain aja pamer baju salah kaprah mun kudu sagala wete lebaran hiji poe pamenangan kerja lemah nu bener-bener ngajalankeun ibadahna sujud tobat ka pangeran bulan suci bulan Ramadan tapi sanajan kitu ge kuring atoh kuring reus bisa panggih jeung baraya nu taun kali tepungna maran euy ade tong mararotan teuing malam takbiran ngadon mararabuk proses lontodan lah ngerakeun jang zaman kiwari mah beuteu mabok oge geus lieur abadungan anu dilaluhur ngan para sea we marpoe teh lain ngurus rahayat nu bener sakit beubeulieun sagarana marahal teh taraweh kahiji pinuh jajaran aya 10 masjid loba pangesina kolot budak kabeh aya taraweh ka-7 poe jajaran ngan ukur 3 esi masjid geus corencang teuing keur kamararana taraweh geus lilikuran nu salat beuki ngurangan jajaran ngan tinggal hiji sesanangan aki-aki waktu poenan lebaran esi masjid pinuh deui kolot budak araraya pamer sarung jeung mukena lebaran lain aja pamer baju salah kaprah mun kudu sagala wete lebaran hiji poe pamenangan gereja lemah nu bener-bener ngajalankeun ibadahna sujud tobat ka pangeran
bulan suci, bulan pangampunan. Tapi sanajan kitu ge kuring atoh kuring reus bisa panggih jeung baraya nu taun kali tepungna. Ampura lurah pilih aya nu katoel ku sim kuring, da kumaha atuh sim kuring mah pada melanna kieu. Etan-etan hiburan we ieu mah. Tarawe kahiji pinuh jajaran aya 10, masjid loba pangesina kolot budak kabeh aya. Taraweh ka7 poe jajaran ngan ukur 3, eusi masjid geus corencang teuing keur kamararana.